Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Kang Usep dari Preman Pensiun. Jangan lupa nonton Kieu Geuning Baheula di channel G Production. Pokoknya mah nonton terus ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Pokoknya mah share lah. Salam pananya. Lam Kang Usep. Surat kuring sajak cinta kerhi jiwa noda ngabudalekeun eusi jero dada sugan atuh bisa laksana gelis kawanti-wanti endah daya duana aduh gelis salira kabayang-bayang aduh gelis sigana akan kabanang naon Supri? Ayeuna mah Supri alim sakola. Nah, make jeung alim sakola. Isin ku rerencangan. Nah, sakola teh jeung isin ku rerencangan. Pan artos SPP kan teh can dibayar. Buku tas hareep. Coba nih ngabe teh di pasar bakal ku si bapak. Nya atuh sakola mah sakola we, Supri. Engke sugan si bapak aya rejekinna ke mama ka sakola bayar SPP jeung urang meuli buku. Ali mah Supri mah murah ku. Budak kaya ya wae. Supri, kemana? Pada ngurang. Nah, atuh sekolah. Budak teh. Ma? Apa? Nah, si Supri teh sekolah. Apanan eta SPP-na teh can dibayar. Buku naga tos sareep. Terus teh ayeuna teh bea seep deui. Kumaha nya panya? Meni asa bari ngungkieu. Si sabar atuh nya mah. Bapak bade ikhtiar heula. Doakeun Bapak sing hasil. Punten panyanak ke jaket. Nya atuh sok Pak, sing hasilnya Pak. Bapak angkat heula nya mah. Ya Pak, sing hasilnya Pak nya, sing hasilnya Pak hati-hati. Kira kan saya mana kemana lah? Nah, orang tadi di biung aku. Biar orang carikan si bapak gara-gara kamari mencitayam nu papeni. Ada penyate lain lupa pendi. Itu si Etet. Tet, ya dia Tet. Tet, ada Tet.
Augi? Ai kamari suratnya dibikin teu ka teh aing. Pasihkeun. Nah, kamari Augi ngalewat ka itu pas teh aing milarian hayam Papendi. Teu apaleun eta surat ti Augi. Emang Augi ra pernah jeung teh aing? Nya kamari nyaronya. Mai mana teh si eta teh kana? Heuh eta ditamikeun surat ka teh aing. Oh, paingan kemarin di kuburannya kasih aing sing horeng aya teman kasih aing. Aduh, Aing nuju naon di dieu? ini nuju milarian hayam Papendi. Nah, kan ditayangan aku aing. Ya atuh karunya we Mang Junet kasalahkeun. Oh, atuh ke ku abdi bantosan milariana. Besok atuh sae kitu mah. Kalau ari aing tadi penak teu jeung etet. Tuh, naon kitu? Oh, henteu atuh. Nya atuh abi milariana paling ditu nya. Nya sok atuh. Ayo Ron. Ya yuk. Kadenya. Nya. Di, Euy. sigana aya nu ditewaknu tadi. Oh, baik. Dari penjit lagi ku anakna. Atos Augi suratna terus dipasihkeun sok rangke ka Asep taroskeun di situ percanten mah. Benernya. Terus Augi Raeun mah di kamari makan pura-pura apa. Syukur atulah hari geus dibikeun mah nya. Ieu teh teh buruhna. utang Augi wios Augi. Antong kan biasana etet mata duitan. Utang moal Augi. Kala Augi asa curiga ye. Tuh, kakak seuri ai kamari surat dibikeun ka saha? Dipasihkeun. Nya ka saha? Atos. Nya dibikeun ka saha? Kamari. Berarti teu bisa dipercaya pisan. Eta puisi sa alus-alus dibikeun ka mak-mak. Bae atuh kita mah mah cocok jeung mama mah. Mane di sarwana lain cocok mah ieu mah. Aing Rina pada kamarana. Iya, pada uih. Atuh ka dieu heula. Iya tuh. Sok teralik di dieu tah. Ayo Ron, sareng Ogi nuju naon di dieu? Iya nuju ngobrolkeun aing. Jemper Roni. Ai tadi terus di mana? Iya, bete uih sakola bade uihkeun ka bumi. Oh, Tuh ayeuna hate sarakola. libur abi mah. Nah, ada teu libur. Ada ngaliburkeun diri. Ai ending teh bade angkat tabu sabaraha ka kota? Nah, bade ka kota. Nya, bete bade angkat anjing teh ka kota, bade pindah. Oh, sami atuh jeung abi. Nah, bade ka mana? Pesantren abi ku si bapa di Tasik. Nah, dipasantrenkeun ku naon? Nya Ron. Iya gara-gara samari muncik hayang. Heeh. Nya sae atuh dipasantrenkeun da oge mah baong sugano ya jadi jalmi saleh. Amin, amin, ya, amin. Terus atuh ai kitu mah nya, ieu Ya. abi rusuh soalna anjing kan kudu siap-siap. Nya. Saya tuh nya Rina. Sok. Ayo Rani. Ya Ogi, ayo. Mangga. Naon dia motor? Rasa sadena orang boga. Musina kitu. Mogok ieu mah. Makan yang jauh ka ditu ka dieu. Tuh geuning aya. Mang, mang. Mang. Alhamdulillah ya orderan. Kumaha kan? Ayo bisa dibantos? Ieu motor puring mogok jigana busina, Mang. Businya. Aya anu bengkel terdekat teu daerah dieu mungkin Mamang terang. Aya di Parapatah kan di Payun. Kami busi sapertos kieu mah jigana di bengkel eta ge aya. Menawi tiasa ngabantos abdi pangmesarkeun busi. Mangga. Ieu artosna. Mangga kan? Diantosan di dieu abi angkat heula. Mangga, Kang. Diantosnya. Siap. Geus rapi Sep euy. Terus mah Atos lah, cukup lah geus payu kan ini mah jang. Kurang 8 lah.
Sok, ya pakai acuk nanti. Yuk, kulin deh jangan. Nah, tadi sekolah. Abi izin kuliah rencangan, tegado buku, tegado kerjaan. Abi oge tadi oge pas di sekolah, eta namutan buku kasih entus, maksakeun emang. Terus kumaha tuh? Ulang amang we ka ditu. Ayo tuh, ayo yuk. Sugan we menang si mamang teh. Ngomong segala deh. Mang, mudah-mudahan aya. Ah, tuh dengan ayah, alhamdulillah. Kumaha mang ayah? Ayah kan? Bios beli badai ku abi atuh sakantenan di pangmasan kan? Biasa gitu. Kantenan biasa kan? Mangga atuh. Bentar. Manawi aya kuncirang kan? Oh, ayah. Biasa nambut. Mangga. Aduh, hampura mang jadi ngariweuhkeun. Ah, geus sawios kan? Tadi mamang tos di mana? Ya sawe abi mah kuberilingan melarian muatan. Oh, mamang teh ngojek. Muhun kan? Kemaran muatan abi ke araya ieu teh. Tara-tara disasari. Coba budak keraya kahayang. Hayang naon cenah mang budak teh? Kukur atau sareep kan? Nu tidak alim sakola ayeuna teh. Aduh, jadi isin ieu teh. Adaon jadi ngalir ngidul kieu. Mangga kan cobi dihurukeun motorna. Mangga. Tak iya ongkosna. Tak iya nitip kanggo jajan murang kali. Terus kita agak tuh. Sareng hiji deui punten. Iya nitip kanggo murang kali mamang kaleresan abdi tadi meser buku kanggo murang kali abdi. Gampang abdi mah ke meser deui. Atur nuhun agak. Sami-sami. Mugia digantosan. Amin alhamdulillah. Aturon mah. Sami-sami kan. Ayo Kang, ayo. Alhamdulillah ya Allah, di mana we rezeki nanya. Disangka pernah jeung jamu soleh. Si Asep, rezeki nomplok ya Masip. Orang jadi bisa beli buku atuh. Naon aya etet? Emang ieu etet gitu? Kan urang nu manggil Asep, berarti yang jadi hak urang. Mau cek Pak Ustad. Alah, nya terus kumaha tuh? Nya ulang pasihkeun weh. Emang Asep terang gitu alamatnya? Iya aya alamatnya. Nah, ayo tuh, ayo tuh.
Alhamdulillah mah. Tadi bapak kayak rezeki, muatan bagus. Ini buku kami si Supri. Alhamdulillah artinya. Malihan mah bapak teh tadi kayak atuh seueur. Alhamdulillah tuh Pak, mana acisna kade orang jajakeun aya kabutuhan. Aya mah. Masya Allah. Kenapa? Kemana nya oke bapak? Bapak banyak sepaledor gitu. Di mana tadi nyimpenna? Bapak disakuan di dia tadi teh. Bapak banyak sepaledor nate. Sini kan orang teh nate kerbutuh eta teh. Bapak di peliharaan dulu atuh mah jika nama murah di jalan. Nah, biasa ical gitu atuh Pak. Kumaha caretana? Sama tadi mah bapak teh disakuan dompet teh diapik-apik aya antosna seueur. Atuh Pak, sok pilarian deui ka ditu. Sugan aya keneh. Sugan milik kakeknya mah nya. Ya, Bapak sok. bade di pelarian heula Ya, nya. sok. Bapak angkat heula mah. Udah tinggal itu ayam mang ulang teruskan yuk. Iya tuh. Tenang. Mangga jang, naon jang. Pada tuh marus, ayah alamatnya di mananya? Oh, ieu mah Bapak Jajang, pami di dieu mah lurus ke aya parapatan, belok kiri, tah didinya bumina. Oh, mungun atunya. Hanya, iya tuh. Nuhunnya mangnya. Nya, sami-sami kada di jalan aja. Kumaha sih? Nya ulang pilarian atuh teh. Ya iya tuh. Ron urang ke kene ke cetet nepi ayeuna ke kunaon gara-gara surat teh itu halus-halus dibikin ka emak-emak bae we atuh da cocok. Gigi, itu si Etet. Tet. Ka dieu. Guru ka dieu. Naon Augi? Eta surat kamari dibikin ke sana benerna. Naon arti si Asep? Naon arti Kakak patuduh-tuduh. Aya tama bener. Oh, di mana senjang Abi? Ah, Abi lain. Udangnya. Hei, udang, hei. Capek euy. Hei. Udang, karunya. Udang boy. Wani makan dia jeung aing. Udang, Cep. Cep, buat Cep. Cep, buat. Kenapa euy? Baru dak teh. Tararik euy lompatna. Heuh. Hah? Deui. Ayo. Iya, geningan biang keladina teh. Anjeunna da mah. Damang wes ya. Bararaon kunaon jadi ngambek ka abi. Eta si Eta tempo jeung si Asep rengap ranyuk. Naon sidik manehanana ngajak kucing-kucingan nyaronnya. Tuh bohong dong, bener bohong. Etet mah tadi omong Ucing-ucingan we anger maneh mah mun geus kitu teh. Ngahuroyan we budak we. Anger naon etet pieu da nu ngajakna oge jadi we oge carekan deui carekan deui. Aduh, ngajak kucing-kucingan. Ieu nya. Sok nu bener si alasanana. Bener sok jeung itu tuh jeung Asep. Waduh, Mang Junaid. Bener, Sep. Bohong kadang saogi. Tuh, budak mah moal ngabohong emane. Tuh etet mah ari geus derek beunang geura pepeja ka Mang Junaid da kieu. Alah, alasan si ah. Busan we ayo Eh, ayo. sia. Lanjut. Kita Junaid tahu mana. Kumaha teh kejadianana ye, mana bisa diudag. Kan kieu nya Mang Junaid. Heeh. Etet jeung Asep teh nuju Ameng. Terus Tah kitu teh menakan dompet. dompet. Nya dompet. Tah kitu teh aya we si Augi jeung si Aroni. Tah abi teh diudag we jeung si Asep. Kela tet ye, Sep. Dompet saha eta? Duh kada ieu teh menang ieu menang mendak. Cing nempo jeroanana.
Iya mah loket Mang Jajang, bapak nasi Supri. Oh, si Supri. Piraku tak apa lima si Supri, sanggilang sok barareng jeung marane ulin. Ya terang atuh. Oh, ai terang mah tuh tinggal anterkeun we atuh. Ayo tuh antar ke Mang Juned. Nya ayo tuh Mang Juned diantar ah. Ayo tuh Mas atuh. Yuk. Keur kieu teh aya wae musibah teh. Ya Allah, sing we anu menakan anak jalmi soleh ya Allah. Yuk. Ayo, Sep. Jangan lupa like, comment, and subscribe.